Bah, nih ajakan jalan sangsara ya, euy. Aduh. Wah, teman-teman ini mah agak sulit, Bos. Aduh. Wah. Nah, teman-teman kita tuh berada di nyeri batu ceritanya mah. Nah, colokan. Tuh ayah euy. Tuh belah itu lumayan. Tuh. Hah? Tuh. Belah itu. Oken bae. Oh ya, nah we. Ka belah itu ah. Hah? Aduh kalau. Oh, teman-teman gitu ya. Hai. Jalannya hara-haraeun. Aur euy mah leueur tuh. Licin euy, teman-teman. Lumayan ya tuh. Bikin bisa euy. Di dinya sok. Ka dieu nya. Oh, si Akang gitu kan malah hantar. Gua kudu ka dia ya. Baur. Takut euy, Bos. Wah. Batu. Kelapa euy. Woi. Teman-teman. Ada tulisan euy. Mamet. Mamet. Aya nu kieu ya. Tulisan. Dia. Aya nu kieu. Ada apa ya, teman-teman? Aduh. Tulisan zaman dulu. Enggak ngerti. Ieu naon nu kieu? Hah? Ya ke heula ke batu mah geula lah. Ieu. Mau prasasti ieu. Kayaknya prasasti, teman-teman. Hah? Iya, ya tulisan. Nah, ono tulisan naon nu kieu? Bisa maca teu? Nu kieu ya? Iya. Tah. Kura rengkol kitu naon? Saya nulisnya nya. Aya tahun. Tah, tahun karek kacil. 850 singsak. Kala. 1850. Nah umurnya nya umur nulis eta tah memang ditulisnya kitu tah ya gambar kieu tah. Eta na. Aduh. Ieu mah logo. Logo ieu mah kieu mah. Heeh. Nah, teman-teman ya prasasti. Tahun berarti sabaraha tahun ayeuna? Aya 1950. 2020 ke 50 karena 2000 ke 50 nya. 50 sama 74. 74 tahun berarti lamun ieu dijina tahun 50 nya. Saha tuh ieu? Naon cenah ni unin aja. Are eta sugan bisa teh maca nu kieu? Tak. Hah? Tak si iya. Wah, bener bisa eta teh. Ulah ngarang. Lalu kieu mah gampang, kieu mah. Yo. Kae lah euy. Tah. Ulah ngarang ya di video ye. Kade. Iya teh nu kieu teh tah, kieu bentukna nya tah, ka dieu ngongkolna tah. Tah ka dieu. Ieu teh tah. Kusa make di dieu ye nya make ieu. Jadi ti. Make layar dia jadi tir.
tir. Tir, tah Ieu teh sakieu teh tir. tir. Bener ieu teh. Benar, tanggung jawab. Ade. Tah ieu teh ta nya. Tah ka dieu tah. Ieu teh ta huruf Sanskerta huruf Sunda lah. Make we titik dia teh saperti titik ngaranna teh naon? Bulunya. Heeh. Jadi ti kusabab hayang tir make layar. Oh. Jadi tir tah bikin Ieu teh aksara naon ya? Oke ya. Hah? Bisa Jawa, bisa Sunda ieu teh ngalamun digunakeun kana ieu Sunda ieu teh. Daya tirnya. Tir. Tah, teruskeun. Tah. Ieu teh sarua kenehnya. Heeh. Karena tir ieu tah. Ah. Ingat-ingat. Tir ieu teh sarua keneh ta nya. Ta. Oh, Ta, akur, ieu, akur Tulisan tulisannya ieu. sama nih teman-teman tuh, sama. Bari mah wararangkeun. Heeh. Bari ta. Jadi tir. Tirta. Tah, ieu. Tah. Naon? Tah, ieu kieu nya huruf ieu. Ieu wa, ieu teh wa. Wa dibaca teh. Tuh aya ada curak tuh di luhur akur Iya. yang itu, heeh. Jadi wi, aya nu kituan mah. Oh, jadi wi. Tah, gitunya tah kade. Jadi make ieu di dieu. Jadi wi. Wi. Oh, teh. Tah kali aduh hese euy. Kala. Sok urang ti media ti anak. Sok. Kala. Luhur euy, Bos. Aduh, saha. Kala euy aduh. Ieu mah. Kala euy. Kala tulikeun kalek di Zoom heula. Kala teman-teman da ieu mah rada aneh euy. Tah. Sok. Tah, ieu mah 3M nya. Oh, kala sok. Tah, hadieu tah, gitu tah. Aduh, dalam nanya-nanya itu mah bawa naon teh? Bawa kapurnya. Heeh. Tah, 3M hadieu tah. Tah, ieu teh. Ga, lamun ti ka dieu tah. Naon? Ga, Da. ga. Tah, lamun ieu 3M ieu nya tah. Heeh. Nepi ka dieu tah, nepi ka penting ieu rata jadi ga. Heeh. Usah ieu make kahanat suku tah, ieu tanya tah. Heeh. Jadi gu. Oh, heeh. Jadi lamun itu wa Wi gu. Heeh. gu tah iya ya Eta naon eta? nah iya tadi ya aduh sudah iya tah iya teh huruf ieu teh na dibacana dengan huruf Jawa huruf Sunda nya tah ieu na tah Nah. tah ieu Oh, huruf kedua mun Sunda mah heuh. Hananya. hana Heeh, bener. tah ieu mah kan teu make lengkap teu make rarangkeun huruf Heeh. jadi naung ko ieu mah Jadi hijikeun. ieu tah tir Heeh. Pak, Jawa, jadi wi, yoga, make kanat suku, Hah? iya nah, jadi tirta wiguna, Teu salah euy moal ngalejokeun eta. tanggung jawab, itu wayan, Ning bisa nih dinya. alah, itu baheula kerjaan sekolah dipelajari, Nah, urang teu pernah diajar. Lain ieu prasasti tawa naon? dia teh sebenarnya dia teh semacam prasasti di mangsa lah, Kela Tirta Wiguna ieu teh ngaran tempat, ngaran jelema atawa ngaran naon kira-kira? ya mungkin ngaran tempat kayak itu tidak dia menulisnya mangkir kawiguna tidak nama ditulisnya tahun 1850 Bisi saban ai Tirta teh cai, lain lamun bahasa ieu mah bisi ngaran cai nya. nanti guna berarti saya berguna artinya Harsugan we eta mah dikira-kira pada hanya Tirta we. Da so, Tirta lega gitu heuh. utama masalah nanti hartina sok ngerengkeun mana penting lagi mamaksa Heeh, ke heula. Nah, di dinya sugan teu bisa nyieun nu kitu euy, maca nu kitu. Lain dia. Oke, heula ganeng ditu ngobrolna. Urang tuluykeun. Teu jadi teman-temannya tanpa sengaja kita menemukan nya bilang lah prasasti merenya itu nya prasasti tulisanana Tirta Wiguna ternyata Mang Memet punya kemampuan untuk membaca. Saya mah gak ngerti Oke lah, orang wujudkan diri tuh kalau di saung lah ada paur ya tempatnya. Lah ulang ngalah batu lah. ayo masa mah gampang mau masalah ngartikeun memang sok lah itu kudu kalalintar Oh dah itu apa orangnya kudu ngadu nulis nah ngan ayeuna mun nyukruknya teman-teman kalau kita ini harus orang yang 70 tahun yang lalunya hese gitu lamun ayeuna kalah orang tanya-tanyakeun ngan ayeuna mah ya puguh bisa dibaca Tirta Wiguna nanti ngamar masalah harti mah
Kok kata mah orang tanya ke mana itu kali ini ke hartina gitu. Mana kendala dia mau Lain. masak. Lain dia jadi ganti ide. Bae teu ngalaba tahu ya. Lah, Orang yang ngobrol itu ah. ada berita. Kela ya jadi aja ide ya. Kela. Kela teman-teman. Teman-teman jadi ternyata ini kita tanpa sengaja ya menemukan ini dan ternyata Mang Mehmet bisa bacanya. Jadi saya punya ide lain ini. Kayaknya harus jadi sesuatu harus dilanjutkan ini teman-teman. Salah kita diskusi dulu. Nah, Mang Mehmet disuruh nanti ini ambil gambar dulu. Ini adanya itu di kali ini kan. Tuh. Ini kesonanya tuh kayak gitu. Asalnya teh ngalah batu kah, Mang Mehmet ah? Tuh. Wah. Aduh. Jadi aya tantangan euy keur di dieu euy. Jadi ada tantangan. Nah di ditu orang bisa ngobrol lah. Nggak jadi euy ngalap batu. Ambil batunya nggak jadi ah. Aduh, jadi punya ide euy. Jadi ah ngobrol ah. Ayo. Ngobrolan. Udah, bayar disaungin. Dan jadi orang jadi ganti ide ya. Mata. Ke lain. Lamun tadi kan orang jadi rumahnya. Bayar bahasa Indonesia ngerti. Ya, alhamdulillah sok wae lah. Ngomong bahasa-bahasa naon oge. Lain. Aku malah mun kieu nya. Jadi teman-teman, gimana kalau gini mau web? Saya kan barusan merasa tertantang kan. Oh, tidak masalah kumaha tah? Tuh bisa maca. Oh, atah atuh da eta mah. Gitu mah. Jadi Kitu-kitu wae. bisa saya nggak bisa baca. Dulu pernah kan belajar pernah di SMP, tapi kayaknya saya lupa kali. Tahun berapa? Tahun 85 kan dulu. Oh. Gimana kalau misalkan Mamet kita bikin channel khusus Oh, tentang apa nih? tentang aksara Sunda? Oh, iya. Boleh aja. Ya. Boleh aja, siap. Kenapa? Soalnya kieunya ke Mamet. Jadi kan akan sangat bermanfaat Mamet lamun misalkeun ieu disebarluaskeun urang bisa sanggup Mamet ngajarkeun sahurup-sahurup gitu. Insya Allah lah. Nah, Insya Allah. ngajarkeun sahurup-sahurup. Pokoknya masih bisa tapi ka maca ulah minimal ulah sampai ka cara maca jeung nulis lah gitu nya. Maca jeung nulis ulah sampai ka seperti saya tadinya nemukan anu kitu saya tuh bisa maca. Oh, nya. Siapa tahu kan aya pimilikeun. Wah. Ya insya Allah lah. Insya Allah. Pada aya lah Geus kita lah urang tentukeun. Ya kita tentukan bikin channel baru yang khusus membahas tentang aksara kuno. Aksara Sunda, aksara kuno lah. Ya. Ya memang sanggup. Sanggup lah ngajelaskeun lah minimal lah ngajelaskeun. Siap lah. Siap. Nah, jadi teman-teman kita akan bikin channel lah mohon dukungannya dan mungkin kedepannya kita akan mengajarkan Mang Mehmet dah yang ajarnya. Ya, insya Allah. Jadi Mang Mehmet tolong nanti jelaskan ya dari mulai kalau hana carakanya saya tahu ya. Dari mulai hana caraka sampai bisa pokoknya dari hana dan ini cara nulisnya ya. Cara nulisnya, cara membacanya, cara menggabungkannya dan lain sebagainya lah pokoknya ya, saya nggak ngerti. Jadi menjadi salah satu apa itu namanya? Menjadi salah satu rangkaian huruf lah gitu. Ya, rangkaian huruf. Insya Allah. Mungkin di warung apa? Tapi kayaknya harus dipisah mah doi channelnya. Channelnya. Ya, jangan di warung ya, apa. Iya tuh. Yang khusus lah. Ya tuh kudu dipisah eta mah bener mau belajar ke halangan ku channel sajian mah kaburu leungit ka mana daek meureun. Video sajian karena kan iya pengalaman oge. Ya walaupun orang tersengaja tapi jadi ide anyar. Nah lah urang geus putuskeun lah. Dilatihnya videonya siap. Jadi teman-teman orang bikin di channel khusus anu ngebahas bahasa Sunda. Nah, yang penting subscribe. Kayaknya lain saya unggul dan yang bisa teh. Oh, ya oke lah. Oke lah. Ya lah gitu ya. Siap. Mulai lah. Bismillahirrahmanirrahim.